Sagala rupa serahkeun ka Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat-sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi, sanupan sugina? Allah penta kanupan sugina. Abdi hayang gagah, sanupan gagahna? Allah penta kanupan gagah. Abdi mah hayang kuat, nupang kuatna saha? Gusti Allah penta kanupan kuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Dumantak Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan? Ana ilmu. La ilmalak. Kaulah ilmu anjing, ilmuwan menawar kula. Lamun urang boga ilmu, haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku, sebab cak Gusti Allah ana ilmu, kaulah ilmu anjing. La ilmalak. Ilmuwan maneh mah tuh, ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing. Sok ilmu aya di maneh, ilmu aing titipan ti aing. Ketika maneh ngalaksanakeun teh beres, dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha? Cek sahabat Kangjeng Rasul. Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama ayangan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunah. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabut teh nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang, pencabutan ilmu. Aya deui nu biasa anak manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah, maka teu diberi istiqomah jeung santri. Pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho. Wari baik wari kula lamun nyoba ka Amir, coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing 5 juta ya, aing mau 5 juta. Ayo coba ti Kolam Muhammadun tetep ceuli datang ka bisa. Pasti pohoan Ki Nurjaya tita Kolam Muhammadun datang ke bab ibtidah oh tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah, dicarabut sebab naon? Nu ieu nyandung bae, nu ieu mencitan kebobae, atuh geus beres dicabut. Nah, itulah para jamaah luruskeun ka Allah, ulah diaku ilmu teh urang nu Allah gunakan sesuai dengan perintah Allah, insyaallah batur bisa jamul jawame, kurang mangan sekadar bisa amil, tapi lurus ka Gusti Allah, amil bakal mabruk dibanding bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu, sebab naon? Teu istiqomah. Istiqomah ieu cara nu urang kuari keur dihaula. Nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subanding mung. Mula barang inget ka almarhum, aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi honang. Dihondang ku nyana sangeut inget ka almarhum Abu Yardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol, Kiai serba bisa mah Abu Yardani. Kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Qori nyana mah bisa. Ceramah nyana mah bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikilan bae asakannya nama tolol berenang. Mamaca kudu berobadinya nama bisa. Masya Allah sagala bisa Sakti Ardadi mah. Oh di samping eta kamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh menang ngadidik Abuya Ardani istimewa. Dan mantap, oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja. Lain kula mah undangan Abu Yardan. Ngan wasilah nyana sih. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui. Ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis, Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut. Mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya rabbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah
ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim dituntun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambah dina hate ibuna pan deuk makan si mau belati pan mawa tambah tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit masyaallah ngadapi wasiat teh Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir kuul nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka tani supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka abah nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipurna supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kan nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit ulah supaya ngomong kitu masyaallah karim eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapa mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon mana ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu bawa soal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia
Anyau ka dia teh lain manusia, dia tolol buat dia mah. Asana Kangjeng Nabi Ibrahim karangkasel hari pemerintah. Nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel, begitu dicekel dibalangkan bismillah, Allahu Akbar, joger. Timpahan Kangjeng Nabi Ibrahim ka iblis nama tanah, bocos matana. Besi aya polisi nu bocos matana eta. Berarti katimpah eta. Allah bocor. Aduh, cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak iblis. Lah, mal mundur aing mah. Kajen ku kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna. Kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik bege bari nasbeh. Allah 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 Allah. Bel. Nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe na bari nyekelan tasbih. Tiis hate. Allah Allah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana? Tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoka balik di Panggang. Allah Allah. Nah, cak iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajat mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu matak dipencit? Nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu matak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geurang tadi. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tambah kiai raradutan apa kos itu. Salah kiai mah nabi cak diana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi, percaya angkat ke dipencet naon. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salaki. Ya Allah, ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Masya Allah, kok maki fudolim, Masya Allah karim. Nyanda mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya nyanda. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Atuh siapa bapak rusak. Tadi dek percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem dia. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Balik bejakeun di bere. Ieu mah baja, ieu mah Kak. Ieu mah parfum awewe mah kos. Nyaho teh budak nyemprot lain deui jadi cenah teh. Orenganan kanyawana mah geus 7 tahun. Ditungtun moda. Aya anak saha deui aku. Dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah lah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake kadede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju mana dek dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta besi kapangi jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau enggak? Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah hula wusto Aqobah, hula wusto apa sasakalana. Ya Allah ya Rabb. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya
disiap dan dipencit ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik kalau tarik dekat tungkulkeun kana teterah cek Kanjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai entok siti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ka luhur kenceng ka handapkeun teterah sama sekali teterah. Udah Kanjeng Nabi Ismail, bah coba ganti pesona, bah coba ganti pesona ke heula ieu Abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma sak buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung coba ka batu dak beulah batu kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih Allah. Masya Allah, tasih keimanan jeung katauhidan model kos itu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng ieu mah tauhid da ka Allah manteng na pohar. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sakali deui begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kanjeng Nabi Ibrahim geus nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah instruksikeun Jibril cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul pajer gantian Ismail. Masya Allah, Kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bidzibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi ku ari geus aya gantina tah embe di sorga. Langsung Kanjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kanjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kanjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kanjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta ki ato teu nyaho dongengna gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah Allahu akbar cek Kanjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadeuh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah
tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sodaqoh bae eta mah merepet dur-dur pet atuh paling teh koret aya 3 bagian aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah aya koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pemajikan teu dibere nyana ge hayang jajat mental contohna sieun eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese-hese ya itu apa boga lauk tembangnya ditendeng di hadapan anggal kanyawan celina ku cucurut ya Allah ya Rabb nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta kanjeng Nabi Ibrahim jeung kanjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 kanjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail kanjeng Nabi Ibrahim pohara kanjeng Nabi Ibrahim dalahar ku maneh ta 1000 dalahar ta ku maneh 300 mal munding tak adalah harku maneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat nikah cinta luar biasa ka kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana mabebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teu disuguhan ku kanjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana baik nyin kam nyin pos-pos jang pedagang jang musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tak kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh kanjeng malaikat Jibril menghadap ka kanjeng Nabi Ibrahim assalamualaikum waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun popoharan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disodakohkeun teu nyaah cek kanjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah merintah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah masya Allah iyalah kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah kanjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagum ma'ahu sa'ya barang kanjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon bisa dibantu Masya Allah kanjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek kanjeng Nabi Ibrahim anaki Ismail kadi aya naon abah inni ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi daon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail panzur mada tarok coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun kumaha jawaban kanjeng Nabi Ismail
faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah, if'al ma tumar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb, pokona mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Berang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju ti tadi pencit ambo-ambo berendanan Gusti ya, banyak kudu pencit anak mendingan haji peni pencit daripada pencit anak majanya manggil manfaat lah Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tetangga eta bae ya pemantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu matak geus doakeun atuh geus manfaat lah. Poharan tapi Kanjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim, dibaca ku urang. Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ulama lamun maca ayat eta ngahan bekos kebode etek. Cekulah teh ieu si budak pohara amat nurutna kamu jadi kolot. Masya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ieu. Bah, kampak leutik ieu bah. Emang jang naon? Tarang abah ieu. Maksudna naon sia? Belikan motor bah, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sia ada orang cisoka mah garoblok. Sia naonan cak abah he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ge budak. Ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang. Nu kadua adina geus mau martil gede bae mak. Awas ya mah ieu. Naon sia naon. Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susuk mah hiji. Sial boga anak karari amat. Sia ieu naonan, bisa naonan. Pokona mah kieu bae sukana mah. Kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah. Ieu mah hareudang ieu mah. Hareuda ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi karari bogan sia si pasantren jeung modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling jarang gaji. Ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah anu adina mah makaning tah teu pasantren modern acan nya nama acan mah sakola hasil sakola ka kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu dari polisi atuh polisi ge modal pengit doang jerona mah atuh sarua mah anak urang deres kayaknya sakieu mah ye oh lu bener tungtung oh udah bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti mama marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren engko teu ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sabar dan sia balik pasantren teu ngomong-ngomong hayang naon umur sabaraha mah umur Pasien nanyakeun umur emang mati lauk ngitung. Ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah. Paling ge kos kitu doang. Ulah leuwih ti 30 mah.
waduh bibit kolot dia kaditu nama tah eta paling sakitu satri salaf demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna si anak engke si anak kana juk engke kumaha eta si anak sia tah parang dahar nah ulah kan geus basantren ya di dieu tijan mah di dieu sanusi di dieu umul barohim mah pinuh ku katauhidan mah mama tugas mah ngawinkeun kaditu mah urusan kula masya Allah mah Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka mama eta santri balik geus sakitu telang mah pokona kula bagus kawinkeun kadituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahan ke Allah di kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kur bisa tentang hakikat mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun kadituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di dieu desa teu kan ngeunah make salaf mah masyaallah segala rupa serahkan ke Allah lamun kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugi sarupang sugina Allah penta kanu pangsugina abdi hayang gagah sarupang gagahna Allah penta kanu panggagah abdi mah hayang kuat nupang kuat dasa Gusti Allah penta kanu pangkuat hayang naon penta ka Gusti Allah itu kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugi ulah penta kamomonon orang cisoka mah minta kamu monon atuh segala ke Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah yang boga ilmu nu boga ilmu sah Gusti Allah minta ka Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios dia kapan anak ilmu la ilma lak kaulah ilmu anjeun teu ilmuwan mun dawuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilma lak teu ilmuwan maneh mah tuh je ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeun teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama ayangan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunah nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang tipe-tipe teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasa anak manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu diberi istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho wari baik wari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggis dibere ku aing 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam Muhammadun tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida oh tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebobay aduh geus beres dicabut nah, itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame kurang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulah nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung ki Subandi honang di hondang punyana sangeut inget ka almarhum Abu Yardani
emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta mengobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakanya nama tolol ngaranna mamaca kudu berobadi nya nama bisa Masya Allah segala bisa tak di Ardani mah di samping eta marhaban nukuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh menang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ini mah kula mah lain undangan ki Subandi ga lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilah nyana sih itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salah titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin terek jaritakeun naon ieu bareng jaritakeun kasimpulanna nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh Masya Allah karim lantaran sunu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleman dibeuleuman Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan di Bandring cek urang Bandung mah katepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jonking lene gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun blek kada seuneu sakitu ngagedurna dikitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim hei sana awas ya Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngarasakeun panas makhluk aing ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda iis meneh wassalaman awas jadikeun keselamatan eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis dan wan bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiga sahabat Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alabatan di aser kuari ge lamunan WS nya kateulihan Nabi Ibrahim ge. Masya Allah. Di samping sare tatangkalan jararadi. Nunggaran anggur, nunggaran apel, nunggaran jeruk. Berbagai-bagai buah-buahan. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim hudang. Ibaja apel, ibaja jeruk. Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seureu bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes, di padang hes. Heueuh. Komo tatarina Allah mah Allah bae geus. Nah, ieu ge khawariqul adat teh. Termasuk min jumlah belah kencai mah ieu. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa masyaallah. Dan bantak kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab kamenta coba Ki Ato Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung
udah jelaskan ke kula ngawirid aja teh khusyuk. Masya Allah Haji Pendi dibere deh ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeleum tadina bareng bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu. Nah, guys, kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet. Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung ulah ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak. Kadituna 50 juta sabar tahun ente sih kaburu parae di Turki. Masya Allah kali Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam. Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Diwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teh loba pamenta Rabbi habni minas solihin. Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Aisyah kadar jang tukang nonton TV maulah Gusti jang kadar sakadar WH-an WH data tutung nama ulah Gusti jang sakadar mangan simpong mah teu hayang abdi teh Gusti abdi mah hayang minas sholihin abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masya Allah ibu bapak penta ka Gusti Allah jang perjuangan agama selanjutnya. Pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiaina teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara juri di Indonesia. Saya nu mimilu hati jadi juri. Mandek kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama. Aing mah toser doang. Polisi mah emang tiba heula jadi juri nya nama. TNI jadi juri nya mah emang juri negara nya nama. Atuh kunaon kiai haju ka bawa. Masalah menjadi masalah aja kiai gen sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia pro dan kontra dibahas Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatian, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali
jeung teu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum ketika manehana ngobrol jeung kula bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, anu coba-coba kuari jadi DPR delekeun larang sadang. Larang sadar, kiai baheula nu anggota Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Agama. Atuh kinerja mah geus bisa disebutkeun cau. Kinerja ieu naon? Cau tolol. Au. Isu bandi baheula teu bisa disebut cau. Hei, kiai, cau. Nah, barang kukurang geus diservis, bari bisa nyana cau horeng. Aya kisu bandi geus diservis we. Cau. Ki wahabna, bari ge cadel kene lau minang. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Inilah menjadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Delila Kanjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan. Tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep tadi. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ya banget belajar teh naon solehar kabeh. Komo ieu raja solehar ieu mah. Ngan pada buntutan doang. Atau tinggal kurang dijieun-jieun bae kuari. Ya Allah ya Rabb. Kanjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teh kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kanjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna, loba awewe anu penasaran hayang nilai Kanjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kanjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar, teu aya masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh banget aja pendek lapar. Malah keluar perut. Masya Allah. Bedana Kanjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb. Dibungakeun Kanjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kanjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubunga, ya Allah bi ghulamin halim. Dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranna leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga anu kacida Kanjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina
salian ti resep teh capetang dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masyaallah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masyaallah lamun urang boga anak kos kitu geus ieu mah pan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda lain hese deui cak urang Jogja wah geus leuwih ti hese teh berarti dina hudangna masyaallah teu daek mandi teu daek mandi puguh ngising di calana geus teu daek ngisang-ngisang aja ceurik indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese deres di Cilongok mah budak letik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti itu di Cilongok mah isuk-isuk dareek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi. Masyaallah mantak ambeuna ge rada lain deui nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak. Nungaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi warahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding 100 onta. Ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain masyaallah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah dipencet engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeuh ku nya anak masyarakat anu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Juk nya ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nya teh ku galedeg ka Kiato. Ki Amir ternyata itu bagi don Masya Allah kok tukang mencit kulit dibawa kunyana bulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana hei iya kumaha lalakona Masya Allah talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Nurjaya kunaon diri kos kitu orang dititah kunyana Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 mal munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat nikah cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nya mabebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat
perpasaran pusat pasar di mana baik nyin kam nyin pos-pos jang pedagang jang musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharean teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disedekahkeun teu nyaah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaki Ismail kadi aya naon abah inni ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni adbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail panzur mada tarok. Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tumar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo meureunanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan haji peli pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat lah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tetangga eta bae ya mantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaat lah. Poharan tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca ku urang faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ulama lamun maca ayat eta ngahan bekos bode etek. Cekulah teh ieu si budak pohara amat nurutna kamu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ieu. Bah, kampak leutik ieu. Emang jang naon? Karang abah ieu. Maksudna naon sia?
belikan motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sia orang Cisoka boga goblok sia naonan cak abah he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ieu budak ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede pe mak awas ya mah ieu naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susuk mah hiji sial boga anak araria amat sia ieu naonan bisa naonan pokona mah kieu bae sokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah ieu mah hareudah ieu mah hareudah ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi kararia bogan sia si pasantren jeung modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah anu adina mah makaning tah teu pasantren modern acan nya nama acan mah sakola hasil sakola ka kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu dari polisi atuh polisi ge modal pingit doang jerona mah atuh sarua mah anak urang deres kena sakieu mah ye oh nu bener tungtung oh nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun ke pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti mah marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok teu ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sabar dan sia balik pasantren teu ngomong-ngomong mah hayang naon umur sabaraha mah umur saya nanyakan umur emang mati lauk ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling kos kitu doang kula leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot ge ka ditu mah tah eta paling sakitu santri salaf demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunnan si anak engke si anak anajuk engke kumaha eta si anak sia tah karang dahar nah kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ieu di dieu sanusi di dieu umul barohin mah pinuh ku katauhidan mah mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masyaallah mah Allah luar biasa atuh geus bapak lamang ge hese-hese teh mah balik deui ka mama eta santri mah paling sakitu teh langah pokona kula bagus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi panjerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu tarekat anu hakikat kudu bisa tentang hakikat mah budak kudu dikubur ya tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula aya tauhidan di hidup dia semua teu kangeunah make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sarupang sugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah salupang gagahna Allah penta kanu panggagah abdi mah hayang kuat dupang kuat dasa Gusti Allah penta kanu pangkuat hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang Cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah Gusti Allah sugi
Numantak aya sahabat abdi mah hayang boga ilmu, aya nu boga ilmu saha Gusti Allah pentak Allah. Numantak Gusti Allah pernah nyarios dia kapan? Ana ilmu. La ilma lak. Kaulah ilmu anjeun. Teu ilmuwan mun dawuh kula. Lamun urang boga ilmu, haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu. Kaulah ilmu anjeun. La ilma lak. Teu ilmuwan maneh mah tuh je ilmu nu aya di maneh teh nu aing. Sok ilmu aya di maneh, ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat Kangjeng Rasul? Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama ayangan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunah. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasa anak manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu diberi istiqomah jeung santri pencabutan ilmu. Belah dituna engke bakal paroho. Wari baik wari, kula lamun nyoba ka Amir, coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggris, dibere ku aing 5 juta ya, aing mau 5 juta. Ayo coba ti kolam Muhammadun tetep ceuli datang ka bisa. Pasti pohoan. Ki Nurjaya. Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida, oh. Tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab naon? Nu ieu nyandung bae. Nu ieu bicitan kebobay. Atuh geus beres. Dicabut. Nah, itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah di aku ilmu teh urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah. Batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah. Istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaula. Nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung. Embung kula barang inget ka almarhum. Aing hayang babarengan di akhirat jeung ki Subandi honang. Diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani. Kula eta mengobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nyana mah bisa. Ceramah nyana mah bisa. Mamaca nyana mah mamaca tuh nyana mah kikilan bae asakanyana bae tolol barengan. Mamaca kudu berobadi nyana mah bisa. Masya Allah sagala bisa Sakti Ardani mah. Oh di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang. Di ditu tuh di Kendal, di pondok terus ka ditu ka Rajet eta teh menang ngadidik Abuya Ardani. Istimewa. Dan mantap oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ga? Lain kula mah undangan Abuya Ardani. Ngan wasilahnyana sih. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui. Ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis, Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam kita dipencit nurut. Mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak pas Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya rabbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapih. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapih minyakan.
Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar di pandian, geus di pandian di pakaian baju nu rapih bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, dituntun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masyaallah. Ngadapi wasiat teh Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir kuring. Nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka tani supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kan. Nomor kadalapanna besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah karim. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapa. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mene ieu mencit anak? Ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit, pencit teh asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bawa soal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang ente nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol buat dia mah. Asana Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseul hari teh. Yakot batu Kanjeng Nabi Ibrahim.
langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah, Allahu akbar, joger timpahan Kangjeng Nabi Ibrahim ka iblis nama tanah bocos matana. Besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocos. Aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak iblis. Lah mal mundur aing mah. Kajian buku mah ge aing datang ka ibuna, nanya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik bege bari nasbeh. Allah 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 Allah. Bel. Ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih. Tiis hate. Allah Allah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana? Tuh keur nonton TV. Masya Allah. Mana ayah di Cisoka balik di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cak iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajat mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu matak dipencit? Nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu matak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba ngiraan ka ditu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, sama kiai raradutan apa kos itu. Salaki abdi mah nabi cak diana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkat kedik dipencet ke kanan. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa kasalaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salaki. Ya Allah, ya Rabbi atuh urang papan babajikan dek percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Masya Allah, kok maki fudolim, Masya Allah karim. Nyanda mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya. Orenganan, ya Allah ya Rabbi malah bedakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Aduh siapa bapak rusak. Lain dek percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki. Balik di mana-mana teh aku parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem dia. Biasana lain parfum boti mah yang maka lah budak Kak. Orenganan. Malah bejakeun di bel. Ieu mah baja, ieu mah Kak. Ieu mah parfum awewe mah kos. Nyaho teh budak nyemprot lain deui ceuk cenah teh. Orenganan kanyawana mah geus 7 tahun. Ditungtun modal. Aya anak salah deui atuh. Dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nah. Geus heseyeun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail. Maneh teh dipake ka dede jeung kanyaah lindung bapak. Di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep. Haju mana dek dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal kaluar di perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta besi kapangi jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau enggak? Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah hula wusto Aqobah, hula wusto apa sasakalana. Ya Allah ya Rabb. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillah Allahu akbar. Tarik kalau tarik dekat tungkulkeun kana
teterah. Cek Kanjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai entok siti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ka luhur kenceng. Ka handapkeun deui. Teterah. Sama sekali teterah. Udah Kanjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti persona, bah. Coba ganti persona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu pesoke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Sak. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung coba ka batu. Brak. Beulah batu. Kurang kumaha? Coba sekali deui bah ieu pencipta nu pancen jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih Allah. Masya Allah. Kasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng. Tauhid ka Allah manteng na pohar. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu Nur Jaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kanjeng Nabi Ibrahim geus nyiapkeun pepencitan anu katilu kali. Allah instruksikeun Jibril, cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil. Bawa panggul panjer gantian Ismail. Masya Allah, Kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Digantian, wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian. Anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula. Tetapi ku ari geus aya gantina tah embe di sorga. Langsung Kanjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cek Kanjeng cek malaikat Jibril, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kanjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta. Gorenganan maca beta ki ato. Teu nyaho dongengna. Orang Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dijawab ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah Allahu Akbar. Cek Kanjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Kurang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah, disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh paling teh koret teh aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet.
Ai koret doang mah, koret doang kata tangga, koret tapi kanyana mah jeung pamajikan, bager biasa. Koret mah. Kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur pet mah tatangga teu dibere, anak pamajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat mentah. Contohna sieun. Merepet dur pet boro-boro jang batur jang nyana ke hese jasa ya eta mah boga lauk tembangnya ditendeng di handapan anggal kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb, nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta kanjeng Nabi Ibrahim jeung kanjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 kanjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh bencit kadangan cara kanjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji aja pen ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatang ribut aya naon makan belati geus kieu-kieu gorenganan ngabagina teu aku buntut imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naon goblok. Ribut kadanan mereka batur nu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu sajeun mah di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb, nailah nyaritakeun kanjeng Nabi Ibrahim jeung kanjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran kanjeng Nabi Ismail dengan sedihina manusia